Wilujeng sumping ya Ramadan, neda dihapunten lahir tumakning batin. Bilih aya luhur saur bahe carek, tutur nu teu kaukur, laku lampah nu teu merenah dugi ka ngaraheutkeun manah. Di bulan nu pinuh barokah ieu, hayu urang silih lubarkeun silih hapunten lahir batin. Silih elingan, silih bejaan, eta teh sebagian tina kauntunganana urang hirup loba batur loba baraya. Meungpeung urang masih keneh hirup aya di ieu alam dunya, hayu urang pada silih elingan, silih bejaan kanu jalan bebeneran. Keun teundeun eta kecap nafsi-nafsi teh. Dasa bener namah eta kecap nafsi-nafsi teh bakal dipake jaga di akhirat, di mana sakabeh jalma dipenta pertanggungjawabanana kahirupana keur di dunya. Edek dulur, edek batur, dalah kolot sorangan oge anu salawasna mika nyaah kanu diri urang. Mangsa harita mah moal bisa mantuan estuning nafsi-nafsi mempertanggungjawabkeun amalanana sewang-sewangan. Hayu urang mapag Ramadan ku kabungah tur kaikhlasan. Wilujeng bulan puasa, hapunten binarung ikhlas ngalubarkeun ku ikhlasna, cai soca teu kariksa, raheut manah nu teu kahaja. Mugi janten pangampura ucap lampah nu teu kajaga tur samudaya kalepatan, sasih saum urang eusian ku doa anu merenah. Munajat tur sholawat nu teu kendhat telat kamantenna nu pinuh ku syafaat.